balai ti Gusti hartina eta jalma narimakeun kana balai ti Gusti Allah ngalampungan mutadi teh bahasana qadar di qadar Gusti Allah dibikeun ka eta jalmi nyata tetep eta sobar narimakeun kana eta balai ti Gusti Allah hartina teu aral. Kadang-kadang urang masuk aral, masuk aral urang. Berarti urang teh sangka naon urang sangka bekeun jalma anu sobar. Dan geuning kadang-kadang bila mana datang balai kadang-kadang urang sok aya sifat urang aral jengkel. Osok aya. Osok ibu aya. Berarti urang can kalimat Entar bekeun jalma anu sobar. Tah jalma anu eta mah dilebetkeun kana balad nafsu mah nyata nomor kadenat sobar kana sakabeh balai ti Gusti ibu sing emot lamun balai pasti anu teu dipikahoyong urang sadayana moal lamun urang disuruh deui sae eta anu dipikahoyong urang sadayana moal tapi si emot eta teh bahwa Allah dina Al-Qur'an waliyul mu'minina minhu bala'an hasanah. Kun Allah diuji kajalma anu mukmin kunal ku balai anu halus. Kadang-kadang halus teh, kadang-kadang eta teh pamere Allah lain ujian padahal mah ujian eta. Kalau seorang teh uji eta nah kumaha urang biasa ibadah eta ujian urang biasa harta eta ujian biasa pangkat eta ujian biasa bodoh eta ujian biasa pura eta ujian sadayana ieu uji Gusti Allah disebutkeun saya teh ujian nah lulus eta kasehatan lamun lulus insyaallah bakal selamat lamun lulus bakal silakan apa eta teh ujian gitu. Waliyul mu'minina minhu bala'an hasanah. Eta teh balaan hasanah. An alus teh eta teh bala bisa dikieu teh. Lamun urang eta kalusan masih kena aya sifat kasombongan atau ria takabur ujub gumade nya atau nabi mau aya kalimat hasud dan dipaur begitu teh. Oma dina hatena urang asa pamisana paur begitu teh. Berarti eta jalma terus ujianan nanti Gusti Allah. Kade eta gitu nya. Kadang-kadang sebenarnya balaan urang mah balai nyata anu teu dipikahoyong urang. Tapi kadang-kadang eta teh urang teh emot dawa Allah anu teh kasayan oge eta teh mangrupakeun mangrupikeun nyata ujian kersa keur jalma